Tepangkeun wastapun Muhammad Firman Ardiansyah, wawakil di SMA Negeri Hiji Kota Tasikmalaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Puji sinarang syukur sumangga urang sanggakeun ka Gusti Anu Maha Suci, kalayan kudrat irodatna urang masih dibaparin nikmat iman, nikmat sehat. Sholawat sinareng salam mugia tetep dilimpah curahkeun ka junjunan alam habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Girang pangajen hormaten simkuring teu hilap kanca mitra anu ku simkuring dipika deudeuh dipika resep. Simkuring dadawidi sejak nyobi jabung tumalapung medar diantara anu jijerna budaya salaku jati diri bangsa. Hadirin hormaten simkuring, Indonesia mangrupa salah sahiji negara anu pangbadagna di sakuliah dunia. Ditingali tina legana wilayah, penduduk, oge rupa-rupa budaya anu dipibanda. Ieu hal jadi lantaran jati diri negara Indonesia dipiwano ku sakuliah dunia. Namun, dina kaayaan kiwari, sabagian masyarakat Indonesia dina raraga mikareueus jeung mikaresep budaya Indonesia teh nyirorot pisan. Ieu hal disebabkeun ku dua faktor. Faktor internal jeung faktor eksternal. Faktor internal nyatana kurang kasadaran ti masyarakatna sorangan. Kabudayaan-kabudayaan di Indonesia lila kalilaan bakal diangken ku negara sejen. Contohna, negara Malaysia kungsi ngeklaim yen batik mangrupa salah sahiji warisan budaya Malaysia. Kitu deui tari pendet jeung lagu solerang. Palawargi, dina mekarna zaman, masyarakat anu ngagunakeun bahasa daerah geus ngurangan. Ieu hal disebabkeun ku sabab masyarakat ngarasa gengsi jeung era. Malahan barudak zaman kiwari geus kurang kapedulianna kana budaya Indonesia. Kitu deui pamarentah kurang responsif dina nungkulan ieu masalah. Hadirin hormaten simkuring, dina mekarna zaman, pengaruh budaya luar abus ka Indonesia. Ieu hal jadi faktor eksternal. Pengaruh budaya luar anu abus ka Indonesia teu leupas tina teknologi. Ajen-ajen kabudayaan di era globalisasi ngabalukarkeun robahna pola pikir masyarakat anu leuwih modern. Palawargi, urang salaku nonoman kudu bisa ngamumule budaya urang sorangan. Ku cara 3N hiji de. N, ngembangkeun potensi Indonesia. N, ngabiasakeun make tradisi kabudayaan Indonesia. N, nyiluan atanapi ilibiung dina kegiatan kabudayaan. Oge hiji de nyaeta diajar kabudayaan. Palawargi, jati diri bangsa nyaeta budaya. Ilang budaya, ilang oge identitas bangsana. Dumawi kitu, hayu wonohkeun diri urang kana budaya. Mumule jeung wonohkeun yen negara Indonesia mangrupa negara anu beunghar ku budaya. Ku kituna urang kudu sabisa mungkin ngamumule budaya urang sorangan. Saupami sanes ku urang bade kusaha deui. Rupina mung sakitu anu kapihatur. Bobo sapanon carang sapakan. Dedahampunten cukup lumur pangampura. Hapunten anu kasuhun bilih kirang tata titina estuning sare kalepatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.